ngomong gede euceun tong cicing wae. Si Ece mah cicing wae. Ieu apan urang teh jeung jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel Nasunda TV gratis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keur naon Ulan? Dia kan nyetrika. Ye, Ci Iro palai ameng. Mohon dia kalebet. Arek curhat ye. Mangga. Ye bade ka mana ye? Geuning beberes wae. Bade uleman heula kudu rapih pan bajuna. Arek ka uleman ayeuna teh nya. Nya. Akang-akang saha sok bade nu ngiring jeung Ci Iro. Urang ka uleman deui, nya maklum lah Ci Iro mah da loba baturna, loba sahabatna jadi sok aya loba nu ngondang wae. Sok saha nu ngiring sok, mangga. Jeung Ci Ulan ge can ibak ieu tuh. Tapi tos cantiknya, sarua jeung Ci Iro nya, cantikna nya Kang nya. Tuh, dadah teh Ulan. Dadah. Yeuh Kang, Ci Iro mah aya nu teu ngarti ayeuna teh nya di geuning rame geuning eta sok barudak geuning anu daremo tentang RUU RI apa da Ci Iro mah kurang ngarti nya. Cenah ayeuna teh anu hayam urang ka tatangga didenda 10 juta eta bener teh sih Kang, didenda 10 juta. Nya meureun babari ayeuna mah nya lamun hayang beunghar teh tinggal hayam tatangga dibere parab di kebon urang tinggal ngalaporkeun we aya 10 hayamna ge 100 juta nya. Ayeuna mah babari pisan neangan duit teh pinter nya anu laluhur teh nyieun ieuna supaya masyarakat bareunghar. Duh jaga Ci Iro mah loba di hayamna, entogna, bebekna, dombana eta kumaha lamun ka kebon batur. Beak meureunan pan Ci Iro teh boro-boro eujeung dahar, boro-boro eujeung makelan budak sakola puguh eta kumaha lamun Ci Iro hayam Ci Iro ka tatangga beri 10 juta. Aing ampun ting teu kira-kira nya nyeun peraturan teh meuni katangka kos kitu pan kudu meureunan aya jelema nu balalangsak mah kos Ci Iro meureunan da kumaha meureun jeung mayarna nya. Bati di penjara we meureun aing mah urut teh nya. Ayeuna mah entong mikirkeun RUU lah nya, ayo urang mah da jelema nu di lembur kumaha we keun deh cenah ge aya anu henteu satuju nyakeun deh aya nu demo nya. Ayeuna mah urang carita we mumpung ka ulemana Ci Iro jauh keneh engke jam 4. Ayeuna mah urang carita we nya, urang ieu urang saling curhat gitu. Kumaha ieu teh naon deh rumah tangga urang teh sarua henteu jeung Ci Iro. Pan aya Ci Iro mah geus puguh nya dinya nyeri wae ku salaki teh. Keur masalah kita geus apal meureunan nya anu ieu ge sare wae salaki Ci Iro mah. Da kumaha atuh mata Ci Iro ngabrag wae ge ayeuna ge geus aya di bumina Ci Ulan. Da arek ka Cijenongna teu aya geus indit cenah tadi teh. Duka teuing arek ka mana tanya. Geus can Ci Ulan eta teh nyetrikana. Atos ayo. Ieu urang ngobrol atuh ka dieu tah naek. Gila teh. Bari nungguan ka uleman jam 4 nya urang ngobrol heula we nya. Ci Ulan, enak indit ka uleman jam baraha? Jam 4 we. Jam panaskeun aya. Jam 4 nya. Ana pan ayeuna mah urang ngobrol we nya. Ieu, aya Ci Ulan tos gaduh ka bogoh acan. Oh atos. Atos. Tapi henteu bisi hayang si akang-akang aya nu resepeun ka teh Ulan tah ieu urang Karawang ieu. Gelisnya urang Karawangnya. Sarua da jeung Ci Iro tuh. Nya, teu jauh beda jeung Ci Iro. Ci Iro ge sarua geulis keur ngora mah peda we ayeuna mah geus kolot kusabab Ci Iro maranda. Jadi ayeuna teh hayang ulina teh ujung anu ngarora supaya laku deui. Ieu Ece aya boga ka Bogoh teh. Nah cenah babawaan naon hayu ulin tentang cicing wae. Ya tah mah ka Bogoh sia mawa teh ngarek coklat jeung coklat. Aing nyari buntung ngakana aya coklat. Sok ieu cenah mawa fried chicken, martabak, naon we geura aya boga ka Bogoh mah cenah ulin ka dieu cenah babawaan. Ngomong ge
ngomong gede euceun tong cicing wae. Si Ece mah cicing wae. Ieu, apan urang teh jeung Ece teh bisi lancan amprok. Karak ayeuna amprok nih ngahaja jauh-jauh ulin ka dieu cicing wae. Ceu, ngobrol tuh Ceu. Tuh. Kang ieu, anu jomblo ieu Kang ieu. Aya tah. Ieu Ci Iro teh karak amprok pisan jeung Ceu Ulan. Uyuhan atunya di babah heula Ci Iro teh pan kawin jeung urang Bandung nepi ka ayeuna teh. Terus karak ulin deui ka Ceu Ulan teh karak ayeuna sabarang Ci Iro pusing we di ieu mah salaki tara usaha, nanaon tara usaha, pan pusing akhirna teh pan geus we abrag-abragan alabatan diamda ka Ceu Ulan we ulin ka dieu. Eta sapatu saha? Ih gede teuing. Atuh ieu mah Ieu gede si teh teuing. meser sapatu we da. Ieu mah gede teuing atuh. Ieu mah di Ceu Iro atuh ieu mah sok ieu di Ceu Iro mah mah ieu tingalikeun. Da ieu teh antara 42 43. Tuh, pas bisa di Ceu Iro mah. Tuh. Cocok geus atuh beuli eta. Ujang opa. Jang opa. Ieu bara deui jang opa arek di calna. 25. 250. Astagfirullahaladzim, itu kurang mahalnya. Mah teuing ieu duit di mana? 250 pugu aing teh curhat wae aing teh gablek duit cenah meuli 250. Astagfirullahaladzim, sapatu kieu tah? Ejeg sia ieu murah apa mahal tah? 250 kos kieu. Atuh di maneh mah atuh Ceu Ulan moal mahi paling geus sakieu tah leuwih keneh. Heuh mah gede teuing ya gagal di tukang kredit, ieu di kredit lain 25. 250. Duh rasaan mah da aing ka undangan moal jadi da. Moal aing arek balik we ayeuna mah. Geus moal ka undangan ayeuna mah aing Boro-boro jeung ka undangan aing jeung ongkos deui ge balik deui aing eueuh teu gableng. Geus jadikeun Ceu Ulan. Nya kayak mau di kredit daek 250. 200 enak dipakena geuning hampang teh sapatu teh. Nya anjuk we lah. Heeh, anjuk ge geus lah. Tiap kasih akang opa atuh. Mana tuh? Tinggalin si Nasir lo tuh. Ambung si Nasir mah belek. Tadi ge liwat ketemu di senyum aing seueur napa si Nasir geuleuh. Arek kabajidor jeung si Pipit-pipit na syuting ya, Mas. Syuting di mana? Di mana? Ceu Iro mah jadi ka undanganna ayeuna Ceu Iro are uwi tapi samemeh uwi entong pohonya subscribe, like, share dan komena di channelna Sunda TV supaya channel ieu berkembang urang ramekeun bareng-barengnya. Ayeuna Ceu Iro arek uwi heula tos salami teuing tos erakeun di bumina Ceu Ulan nya. Ceu Ulan, assalamualaikum Ceu Ulan. Waalaikumsalam. Dadah. Ayo. Tong poho akang-akang like, subscribe, jeung komen di channelnya TV Sunda TV. Oh, Sunda. Dadah.